Hadirin yang berbahagia, dan inilah acara puncak pada pengajian hari ini, serta merupakan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah keagamaan bersama Ustazah Nais Nurjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya Bu, ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun sing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing boga mamah muda. Sugan sieun salakina kawin deui mah. Daun salam, daun laja, nu ngajawab salam sing asup surga. Harayang ka surga, ari maot nah hayang. Lieur Pak ibu-ibu mah. Ka surga hayang ari maotna embung rek jalan mana asupna atuh. Daun salam, daun suci nu ngajawab salam mudah-mudahan sing tereh ibadah haji. Harayang ka Mekah, hayang ibadah haji, hayang naik pesawat, bae teu turun deui. Mata kudu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Nahmaduka ya man awjadal makhluqati 'alal ashkalil badi'ah. Biwujudi habibihi min sulalatin qurasyiyah. Wa nusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil akhyariyah. Wa nusallimu alaihi wa alaihim salatan wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratil kiram wal mukhtaram yang saya hormati, para alimil ulama, para kiai, ustad-ustazah, para pimpinan majelis taklim yang nampak hadir pada kesempatan kali ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semoga panjang umur. Urang dia nyaraah ka kiai henteu. Nyaahna nyaah naon?
Resep ka kiai resep. Resep naon. Da biasana Pak lamun abdi nanya ka jamaah, Bu resep ka kiai, resep Neng Nais, resepna resep naon? Resep nitah. Sarua di dia gitu. Tahlilan ka kiai nuju bulan. Araya ya teh. Sok atuh bantu. Dan nyanyi sorangan mah capek. Anu belah dia mah rada kompak aya soraan. Nganu itu di tukang culak cilek nyorak henteu. Mundek maot atuh. Lain meuni eueuh pisan kahayang ditingali teh. Sok nu teu nyorak didoakeun di imah sing nyanyi sorangan. Siap? Sing kompak sakali deui. Tahlilan ka kiai nuju bulan kasurupan kamaotan nyolatan mayit ngadoakeun mayit ngagotong mayit. Astagfirullahaladzim Gusti. Oh di dieu mah kiai nepi ka ngagotong mayitnya. Kunaon bieu kiai atuh. Allah ya Karim. Punten Pak, samemeh urang digubrakeun ke alam dunia nepi ka mautna urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, lain jeung kepala desa, tapi jeung ajeng kia mangkaning kiai zaman ayeuna hese gantina, betul. Lamun ibu masantrenkeun budak, mang tahun-tahun hirupna di pasantren, belum tentu sanggupeun ngagantikeun kiai. Matak doakeun para kiai, guru-guru urang sing sarehat, sing paranjang umur, sing diberkahkeun ilmuna. Ya Rabbal. Yang saya hormati segenap jajaran aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Kades, oge Kadusna, araya henteu. Pak RT nu mana Pak RT teh? Mangga. Sok atuh bereskeun heula lain eta tadi. Geus ka dieu deui nempokna ka dieu. Itu karohan pisan Pak, aya nu ngaliwat ngilu kieu kabeh. Pak RT nu mana Pak RT? Nu mana? Di tukang. Pak RW na aya Pak RW. Kades aya Kades. Tah meumpeng araraya Bu jarawab sing tarik bari jujur. Osok ngadoakeun Pak RT. Sakali deui sing tarik. Osok ngadoakeun Pak RT. Osok ngadoakeun Pak RW. Osok ngadoakeun Pak Kades. Karunya aing mah jadi pemimpin urang dieu tara didoakeun geuning ku rakyat teh. Mangkaning kamari-kamari Pak Kades diurang ke rusum BLT jeung bansos nu teu kabagean pan nyalahkeunna ka Pak RT. Betul. Aya sok kitu di dieu. Majarkeun teh, lah RT nu dibikeun bansos nu wauh we hungkul. Aya nu sok kitu? Nu belah mana diukna? Sok teu ngartikeun kana kacape pamimpin. Udah jadi RT jeung RW capek luar biasa. RT teh singkatan riweuh teu puguh. Betul. Matak Nais mah ngadoakeun RT RW teh gajihna sing dinaikeun. Tarek usulan ka Pak Kades tolong naikkan gaji RT jeung RW. Doakeun RT gajina sing jadi 10 juta.
engke tahun 2080 genep. Paeh manteh. Doakeun para pemimpin urang mudah-mudahan sing sarehat. Oke masing dikersakeun ku Allah jadi pemimpin anu aradil, amin. Ya Rabbal. Yang saya hormati para panitia penyelenggara, para donatur yang sudah mengorbankan harta, tenaga, pikiran dan juga waktunya untuk menyukseskan acara ini. Semoga Allah ganti dengan balasan yang berlipat ganda. Man kana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir ayeuna aya 100 orang, maka panitia para donatur bakal menang 100 ganjaran. Doakeun ku sarerea acara tahun hareup sing langkung meriah. Jamaahna nu hadir sing beuki loba. Ya Rabbal. Dan tak lupa yang saya hormati bapak-bapak anu gararaya, ibu-ibu anu lalucu, dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Da biasa Pak ari ibu-ibu mah dina pangajian teh sok cicing weh tapi dahareun beak. Bener teu? Aya di dieu nu kitu. Nu make tiung kumaha? Urang ngadua ka Allah mudah-mudahan ieu riungan sing jadi sebab urang sadayana dijadikeun jalmi anu takwa, amin. Anu mahabbah ka para alimil ulama. Oke mudah-mudahan sing dilobakeun milik rizkina. Ya Rabbal. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Takut naon eta teu diaminan. Kalah ngahulang. Da memang urang mah kitu Pak, lamun teu apal fadilah keutamaan hiji doa hare-hare ngadoa teh, betul? Memangna Neng Nais naon sih keutamaan eta doa? Tabisi ieu mah urang dieu ibu boga salaki anu bedegong. Aya henteu? Atawa bapak boga pamajikan anu nurus tunjung. Aya. Atawa ibu jeung bapak boga budak anu hese diatur. Aya deui. Sagala aya di dieu mah. Datang we nu nanya Neng Nais memangna salaki nu bedegong teh nu kumaha sih? Bae dibejakeun teu nanaon teu kasinggung teu datang boroning kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan kuring. Kudu dibejakeun Pak. Salah sahiji salaki nu bedegong teh nyaeta anu dahar hayang kariam, baju hayang kari make, ari pagawean sapopoe ngan nguseup jeung nguseup. Aya di dia nusok nguseup. Hampur apa tukang nguseup mah ari pamajikan diabur ari lauk ditungkul. Dipentak duit ku budakna da ngomongna teh teu boga. Ari dina kopeah nyempe 50.000 jang nyieun eupan. Eupan ku endog meuni kokonengna na ari budak dahar jeung cilok. Cek budak aing daripada jadi budak mending jadi lauk. Tapi salut ka tukang nguseup teh alhamdulillah Bu, tukang nguseup mah sabar jeung istiqomah. Betul. Tukang nguseup mah sabar jeung istiqomah. Bahkan ku saking istiqomahna tukang nguseup nu gelo oge eleh. Atuh heueuh nu gelo kahujanan masih kena lumpat, nu nguseup mah cicing. Nungguan jejer. Aya guludu genep da asa jihad. Ngan ngabejaan Pak nu sok nguseup tukang nguseup mah hirupna teh teu pernah maju.
Sabab lamun maju we saeutik ngagejebur. Betul Bu. Mun ibu boga salaki sok nguseup nepi ka ngaengkekeun kana ibadah, ngaengkekeun kana salat eta teh salaki bedeug. Aya nu kitu di dieu. Cek si bapak nu dihareup teh terus Neng Nais ayeuna kumaha pamajikan anu nurus tunjung teh. Tah. Teu nanaon dibalikeun. Pamajikan anu nurus tunjung teh nyaeta anu hayoh mentaan duit ka salaki. Jang meuli make up, jang meuli kosmetik, ari kokoleuteun angger. Kaera Pak. Pamajikan batur mah kapanasan teh jadi beureum, pamajikan bapak mah kapanasan teh jadi geunuk. Eta teh pamajikan nurus aya nu kitu di dieu. Terus Neng Nais ayeuna kumaha barudak nu hese diatur teh. Tah. Dengekeun barudak nu hese diatur nyaeta anu dititah ngaji kalah nonton TV, dititah salat kalah nyoo HP. Aya nu kitu aya? Lamun ibu bapak boga budak siga kitu bacakeun doa nu bieu. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kaayaan ibu baroga wudu, tuluy salat tahajud. Geus beres salat tahajud tatiupkeun eta doa teh kana munan budak. Da percaya di dieu mah sadayana ahli tarahajud. Hah? Pan lobaan. Mun saurang tahajud, mun lobaan tarahajud. Rek diamalkan moal. Kade urang dia mun boga kahayang der ngadoa ka Gusti. Hayang boga budak anu soleh menta ka Gusti sebutkeun sing lengkap hayang nu soleh nu pinter anu bag. Sabab mun ngadoa teu lengkap Pak henteu detail bisi salah. Contoh ngadoa ka Gusti. Ya Allah, urang mah sapopoe teh hayang cicing weh hungkul dina kursi tapi duitnya lampeurkeun. Diijabah ku Allah jadi tukang jaga WC. Betul. Tingali tukang jaga WC, cicing teu dina kursi. Duit menang teu. Apan aya tulisana kiih 2.000. Modal 5.000. Datang nu modal mere duit 10.000. Eueuh angsulan Pak, gak ada kembalian. Gercek tukang jaga WC teh. Punten Pak, teu aya angsulan. Sok we ayeuna mah dihaturanan modal deui. Ngarah pas. Adak mun ngadoa kudu lengkap. Hayang boga budak anu soleh sebutkeun sing lengkap. Hayang nu soleh, nu pinter, anu bag. Karti rek diamalkan moal. Insya alhamdulillah. Teruskan Bu. Heueuh da acan. Bieu mah karek pemanasan Pak, ngan geus paranas teuing. Teu nanaon ceramahna barita teh. Nangtung wae teu nanaon. Tah. Sarehat atuh sarerea sehat? Alhamdulillah mata ka dieu oge keur cager. Ari Nais mah ayeuna teh nuju kirang sehat Pak. Keun bae eueuh nu nanya oge. Malahan mah kamari anyar keneh dipariksa ka dokter. Cek dokter cenah abdi aya gangguan dina darah. Jadi Nais teh kaluhur darah tinggi. Ai kahandap darah rendah. Mun ka pemuda darah muda.
Amun ka aki-aki demam berdarah. Kapan datang jauh-jauh ti Bandung Barat ka dieu rek bari neangan, sugan manggih nu heran. Eueuh rarumek. Akeun bae lah urang paksakeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap sholawatan heula siap. Sing tarik bu siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sarerea Allahumma sholli sing tarik Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala angkat panangana berkahnya sholawat musibah terangkat terkabul segala hajat lahir batin jadi sehat diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat bahagia dunia akhirat kelak di hari kiamat bahagia dunia akhirat Allahumma berkah sholawat dan berkah mulut dan sing sarehat tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan berkahna sholawatan urang sarerea sing diaku umatna Kanjeng Nabi. Berkahna muludan urang dia nutara ngaji sing jadi getol ngaji. Karena tidak menutup kemungkinan Pak deket jeung majelis taklim tapi tara daek ngilu ngaji. Aya di dia nu kitu? Aya ulah aneh Pak. Da di Mekah oge aya makhluk Allah nu siga kitu. Deket ka Ka'bah tara ngilu tawaf, deket Masjidil Haram tara ngilu berjamaah. Saha di Mekah makhluk Allah nu kitu? Onta. Saha cenah? Jadi lamun aya urang dieu deket ka masjid tapi tara daek berjamaah, deket majelis taklim tapi tara ngilu ngaji, nu kitu teh. Tong tarik teh bisi loba ontana.
Mudah-mudahan we sing jadi garetol ngaji. Amin ya robbal. Berbicara tentang maulid, Pak, memang pidauh Allah dina Al-Qur'an wa kula nakussu 'alaika min amba'ir rusul, dan kami yang agung menceritakan kepada kalian semua min amba'ir rusul, kisah-kisah para rasul. Supaya naon neng nais tujuan muludan teh, supaya manusia tambah kukuh, tambah kuat keimanan ka Allah sareng ngarah wauh ka Kanjeng Nabi. Bu, jawab sing tarik. Siapa ayahanda Rasulullah? Abdullah. Ibundanya? Akina. Saha? Abdul Muthalib. Ninina? Dari Abdul Muthalib boga istri henteu. Saha istrina ngaranna? Ya Pak, ninina baginda Rasul teh Fatimah. Saha cenah? Itu cek nu di tukang. Oh. Saha Bu, saha? Fatimah. Makanya ketika Rasulullah punya anak perempuan diberi nama Fatimah karena tabaruk ngalap berkah kanu jadi ninina. Pelajaran jang urang dieu kade ngaranan budak teh sing alus. Hasinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamah. Perindah nama kalian karena nama kalian akan dipanggil di akhirat. Ulah ieu mah ngaranan budak asal-asalan dihijikeun jeung ngaran barat. Ku abdi ditanya, "Ibu, ieu saha ngaranna?" Neng Nais, ieu mah ngaranna teh Michael Aceng. Ongkoh Michael, ongkoh Aceng. Komo Pak ayeuna mah keur usum ngaranan budak teh dihijikeun ngaran indung bapakna. Bapak Abbas indung kokom anakna. Eta. Bapak Irfan indung cici anakna Panji. Engke di ngaranan keluarga parabot dapur. Ngan aya nu leuwih parah, Bapak Tata indung ai anakna. Astagfirullah. Kade sing aralus ngaranan budak teh. Pek mangga nyokot ngaran budak teh tina Quran, tina nama Allah, nama Rasul, sahabat Rasul, keluarga Rasul, pek cokot. Tapi kade kudu paham kana maknana. Ulah ieu mah da cek Neng Nais bae cenah nyokot ngaran budak tina Quran. Ku abdi ditanya, "Saha ieu Ibu ngaranna?" Ieu mah ngaranna teh Asep Murtadin. Ari nu ieu saha? Ieu mah ngaranna teh Ceceng Dolimin. Ari ieu nu awewe saha ngaranna? Ieu mah nu awewe ngaranna teh Iis Saetonia. Biar aku ngaran budak setan atuh. Pek cokot tina Quran asal kedah paham kana maknana. Sing alus ngaranan budak ngarah jadi doa. Baginda Rasul bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Lahirna tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah, dinten Senin. Nu jadi pertanyaan nana, naha Kanjeng Nabi lahirna poe Senin. Padahal Sayyidul Ayam raja na poe teh poe Jumaah. Tapi naha baginda Rasul lahirna poe Senin. Araya ditanya mah jadi caricing, Pak. Bu, Kanjeng Nabi lahir poe Senin karena memang waktu hijrah ka Madinah oge poe Senin. Bahkan ketika wafatnya baginda Rasul juga itu hari Senin. Matak gening sok aya hari lahir teh jadi hari maotna oge. Betul. Jadi lamun urang dieu aya nu lahir poe Minggu ta ayeuna. Siap moal. Urang munajat ka Gusti, urang mah ulah waka dimaotkeun kecuali maot nyandak iman Islam anu sampurna.
Amin ya robbal. Baginda Rasul Bu, waktu dikandung ku ibundana Siti Aminah teu karasa repot. Beda jeung Ibu Aminah urang dieu. Ibu Aminah urang dieu mah karek hamil 2 bulan geus nyiram hayang itu ieu. Jam 12 peuting hudang hayang rujak cuka. Atuh budakna pas lahir teh jadi haseum. Enggak, ilujeng. Luar biasa ibu-ibu mah keur hamil teh repot, betul? Nyiram hayang itu ieu 8 bulan eta orok dibabawa teu pernah dipihapekeun. Sugan ece kasalaki pernah ngomong kieu, Pak, cik atuh mama hamil teh geus 2 kali, sok ayeuna mah nu katilu bapaeun. Bisa henteu? Teu bisa. Atawa kata tangga, Bu, cik mehape hamil 2 jam rek balanja heula ka pasar. Cuk tatangga teh sok we sampaikeun dina pager. Ya hamil siga anduk disampaikeun. Teu bisa, ibu-ibu mah ditanggung sorangan. Betul, Bu? Ripuh, Pak, hamilna repot. Ayeuna waktu ngalahirkeun nyeri kacida luar biasa, taruhana nyawa, betul? Pecah air ketuban, dibawa ku salakina ka bidan. Demaknya ka warteg marek dahar atuh. Cek bidan sok ibu geura naik kana kasur nya heueuh da kana kenteng mah luhur teuy. Sok ibu geura tarik napasna atuh heueuh da tarik tampang mah Agustusan. Sok ibu geura heujeunkeun, ibu ngaheujeun satakar kebek ngalahirkeun budak teh, betul? Cek bidan, ayo Bu, terus heujeunkeun, itu sudah mulai kelihatan rambutnya padahal rambut ibu keneh. Allah karim. Betul Bu? Coba jawab sing tarik. Saking setiana salaki ibu, nalika ibu ngaheujeun ngalahirkeun budak, salaki ngilu ngaheujeun henteu. Sing tarik ngilu ngaheujeun henteu. Sugan di dieu mah bapak-bapak ngilu ngahareujeun. Ibu borojol budak salaki borojol tai. Rarek naon deui nu kaluar. Betul Bu? Luar biasa Pak ibu-ibu mah matakan dijieun dina laguna. Lagu kentong. Teu naon nyanyi. Sok bantuan sing tari. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi, eta mengandung lagi. Cek tuluykeun. Sing tarik, hamil ripuh henteu? Sing tarik hamil ripuh henteu? Ngalahirkeun nyeri henteu? Naha atuh jeung hamil wae. Luar biasa Pak ibu-ibu mah. Hamil jeung ngalahirkeun ripuh kacida. Baginda Rasul waktu lahir gubrag ke alam dunia ngajerit maratan langit ngoceak maratan darat kacelup kaun kapancar ka seluruh dunia. Bahkan ku saking bungahna pohon anu kering jadi tumbuh, binatang nu teu beranahan jadi beranahan, api anu disembah jadi parem, semakin berhala disembah maka semakin hancur. Eta berkat kelahiran Rasulullah. Baginda Rasul lahir disambut Pak ku sakabeh alam semesta. Ari ibu pas ngalahirkeun aya nu nyambut henteu? Paling ditungguan ku salaki doang. Betul? Barang gurudag orok ibu ieu budak lahir ke alam dunia eta budak ceurik gogoakan. Oa cenah. Padahal mah lain oa da lain anak onta ieu.
Suara bayi yang lahir ke alam dunia itu nangisnya manggil nama Allah. Huwa, huwa, huwa. Coba baca di Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Al-ayah sadaqallahul adzim. Digeunaheunnya ieu sona. Doakeun amang tukang son sing asup surga. Ejeung son-sona. Suara bayi yang nangis lahir ke alam dunia itu manggil nama Allah. Huwa, huwa. Makanya ada yang dikir la ilaha illallah. Ada yang dikir Allah, Allah, Allah. Ada yang dikir huwa, huwa, huwa. Bahkan ayah Pak, batur mah nu dikir tungtung nah hungkur. Hu, hu, hu. Dikir eta teh. Ulah aneh mun ningali nu kitu. Ngan kade bapak lamun teu apal elmuna ulah nurutan. Bisi abong kene da cek neng nais aya nu dikir tungtung nah hungkul oge. Tuluy salat berjamaah dikir batur-batur la ilaha illallah. Ya si bapak hu hu hu. Kade teu apal elmuna ulah nurut kudu gaduh guruna. Ulah sagawaya. Kan aya nu dikir siga kitu. Da budak ceurik lahir ke alam dunia huwa huwa huwa. Pan pas ibu ngalahirkan eta bidan nu ngabantuan lumpat keluar mere beja ka salaki. Cek bidan, "Pak, ieu bojo bapak geus ngalahirkeun, sok gera adanan, gera titipan 2 kalimat syahadah." Salaki ibu saking kubungah bahagia belanyang lumpat satekar kebek. Begitu nepi di ruang persalinan celenteng si bapak adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ari pek teh digaplok ku pamajikanana. Si horeng salah ngadanan. Nu diadanan kalah kaceuli pamajikanana. Atuh nyeri urut ngalahirkeun karasa keneh ger diadanan saha nu teu kesel. Betul Bu? Ternyata orok mah dibawa ku bidan. Tuluy diasongkeun ka bapak, ku bapak diadanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rob teh orok repeh nu asalna ceurik gogoakan. Nah iya jadi pelajaran jang ibu-ibu. Lamun salaki ibu rudet wae. Tara daek salat berjamaah ka masjid. Adanan ceulina. Talamun subuh-subuh salaki ibu hese hudang kieukeun dina ceulina. Hayya 'alas shalah. Insyaallah bakal nyabok. Bade dicobaan moal. Ulah we paseaeun. Allah karim. Kade Bu, ibu ngelahirkan orok. Siap. Terus ke? Kade ibu ngalahirkan orok ke alam dunia amanah ti Gusti Allah budak eta cerikna manggil nama Allah. Tuluy diadanan ku bapa dititipan 2 kalimat syahadat dina cepilna. Maka tugas selanjutnya ibu bapa ngadidik budak supaya bisa jadi jalma anu takwa, supaya bisa jadi jalma anu sol. Ngan punten Pak, didikan kolot ayeuna jeung baheula beda. Betul?
Baheula mah lamun budak hayang ngadahar kadaharan anu teu sok dikumaha heula. Dikunyah dulu kan? Dulu itu dikunyah dulu. Ari ayeuna aya teu? Henteu, ayeuna mah make blender. Matak budakna lieur wae. Budak nu hese diatur teh eta teh budak blender. Betul, Bu? Dulu itu dikunyah. Sesudah dikunyah baru diuapkeun kana lambai budakna, bari ngucapkeun sholawat, bari ngucapkeun kalimat-kalimat thayyibah. Betul gak? Ibu ngahuapan budak teh baheula mah sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin. Baheula mah gitu. Nah kolot ayeuna ngahuapan budak Pak ngadon nyanyi ajojing ala ala ajojing. Atuh budak lainna jadi barokah ngadon mencret. Da barokah ajojing. Betul gak? Baheula mah nimang-nimang budak mepende budak nu diucapkeun kalimat thayyibah, nu diucapkeun sholawat Pak. Ibu-ibu ayeuna nimang-nimang budak kalah dikieukeun. Gusti meuni geulis-geulis teuing ieu teh putli caha. Atuh budakna molotot. Jadi sabenerna urang budak saha cenah. Karunya eta budak geus teu diaku ku indungna. Bapak oge sarwana deui. Balik di pasar mawa oleh-oleh disampeurkeun ku budakna. Ayah puyang. Da cadel, ayah pulang. Bawa ecek, mawa keresek. Da si bapak teh terharu. Ger disampeurkeun budakna bari dikieukeun. Gusti meuni pintel-pintel teuing ieu teh anak caha. Atuh budakna munur bari nunyuk budak sia. Nya heueuh budak dikitukeun mah lieureun, betul gak? Beda didikan kolot ayeuna jeung baheula mah yakin teu aya nu namina pesta ulang tahun. Betul gak? Ibu baheula pernah di pesta ulang tahun kan? Teu aya Pak, ayeuna aya soteh. Leres teu? Minimal lamun aya pesta ulang tahun nu diundang babaturan sakelasna, minimal. Daratang sakelas. Ari bolu sagede piring, ari babaturan sakuriling bungking. Ger aremprak bari nyanyi tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Pan kitu nu ulang tahun mahnya. 2 tahun lilina 2, 5 tahun lilina 5, 10 tahun lilina 10. Ngan abdi mah ngabayangkeun Pak, kumaha lamun eta budak nu diulang tahunkeun teh geus umur 80 tahun. Tuh loba keneh lilin daripada bolu. Betul. Sugan teh geus beres Pak laguna, ternyata aya keneh potong kuehnya, potong kuehnya, potong kuehnya sekarang juga. Beuki ngadareukeutan kana bolu. Da tereh pembagian. Ari bolu sagede piring, ari babaturan sakuriling bungking. Atuh kabagian sacingi rewang. Sugan teh geus beres laguna aya deui nu terakhir leg-leg lilinnya, leg-leg lilinnya, leg-leg lilinnya sekarang juga. Beres teh pesta weureu lilin kabeh. Nah cenah Neng Naismah ceramah teh kalahkan nyanyi pesta ulang tahun. Lain kitu Bu, aya maksudna. Peknya ka budak ayakeun pesta ulang tahun hayang ngabungahkeun budak. Tapi kumaha carana dina pesta ulang tahun eta selipkeun nilai-nilai syukuran ka Gusti. Kan usia yang panjang, kesehatan itu syukuranen, betul gak? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu syukuran.
Allah ngasih mata supaya bisa melihat. Allah ngasih hidung supaya bisa mencium. Allah ngasih mulut supaya bisa makan, supaya bisa bercerita, bisa ngomong. Allah ngasih tangan supaya bisa kerja, betul gak? Lihat nih tangan. Ramokna aya 5, gedekna teu sarua, leutikna teu sarua, panjangna teu sarua, pendekna oge teu sarua, tapi tidak mengurangi keindahan ciptaan Gusti. Betul. Ini namanya jari jempol. Gitu. Bantuan. Pak arek mantuan moal. Sebab ibu-ibu wae nu kompak teh, bapak-bapak arayah henteu. Aya ku ayana nyorak pika keungeun si bapak mah. Pak araya. Sok sing tarik sarerea sing tarik. Pol gitu, siap. Sakali deui. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Lamun ngaji ulah sok ngobrol. Tiraha aya aturan keur ngaji dilarang kiih. Atuh hayang kiih mah KWC sorangan. Pan keur ngaji mah ulah ngobrol. Kudu ngadengekeun, betul gak? Sok ulah salah sakali deui. Ngobrol lain ngompol. Siap, Bu? Siap enggak? Sakali deui. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Lamun ngaji ulah sok. Tak bener ayeuna mah. Lanjut. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Mayarmu balik ulah di. Astagfirullah. Marina eueuh Pak ti Arabna mau balik dianjuk. Betul Bu? Sok ibu nyaah kabudak hayang ngayakeun pesta ulang tahun mangga eueuh nu ngalarang. Tapi selipkeun dina pesta ulang tahun eta nilai-nilai syukuran ka Gusti. Jadi alus nama lamun rek ngayakeun pesta ulang tahun teh undang santri, kiai, ayakeun tahlil, dibaragi besek pan berkah. Lain saukur nyanyi-nyanyi tepuguh, betul gak? Tapi ada nilai-nilai agama, ada nilai-nilai islami. Rek diamalkeun moal. Sok ti ayeuna aya pesta ulang tahun teh syukuran. Siap Bu? Harayang boga budak nu soleh. Ari ibuna geus solehah acan. Ai salaki ibuna geus soleh acan. Geus. Kade Pak, minimal lamun hayang boga budak anu soleh soleha, minimal lamun ibu hayang soleha, salaki hayang soleh, nu kahiji kuatkeun iman, kadua tingkatkeun sakali deui, nu kahiji kuatkeun iman, dua tingkatkeun ilmu. Karena apa Pak? Iman dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Kama qala Albert Einstein, science without religion is blind, religion without science is dim. Yes? Ngarti henteu? Paingan Allahok teh meni kompak. Hartikeun tong Bu. Ye hartina. Ilmu teu dibarengan ku iman buta. Sakali deui. Ilmu teu dibarengan ku iman tingali Indonesia Pak. Negara Indonesia tidak kekurangan orang yang pinter. Indonesia gak kekurangan orang yang cerdas. Indonesia teu kekurangan jelema anu berpendidikan, tapi Indonesia kurang jelema nu berakhlak. Betul gak?
Siapa Neng Nais? Contohnya di Indonesia orang punya ilmu gak punya iman, loba. Di antara nu ayeuna caricing di penjara di antarana. Nu sok ngahakanan duit rakyat. Pangkatna tinggi, jabatanna luhur, ilmuna luar biasa, tapi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bahaya teu? Sadai contohna Neng Nais, nu kamari-kamari beritana viral, budak SMP ngabuli babaturana sorangan. Betul gak? Ilmunya mah punya, tapi akhlaknya di bawah rata-rata. Nauzubillah. Bahaya gak Bu? Bahaya. Eta contoh jelema boga ilmu teu boga iman. Ayeuna urang balikeun Pak. Lamun boga iman hungkul tapi teu boga ilmu, cilaka bisi katipu ku batur. Da zaman ayeuna mah loba anu sarua warna beda rasa. Contohna dodol jeung tayu ucing. Sarua warna beda rasa. Dodol hideung tai ucing. Sing tarik atuh. Dodol hideung tai ucing. Dodol amis tai ucing. Astagfirullah. Ibu sapoe sabaraha kali ngadahar tai ucing. Mending meuni apal gitu rasana. Oh bauna. Mun ayeuna. Teraskeun Bu. Aya nu sarua warna beda rasa, aya jelema nu bageur ka urang padahal mah ngan ukur ngamanfaatkeun sabab urangna teu pinter jadi dibobodo ku batur. Bahaya teu? Bahaya. Jadi kedah saimbang antara iman jeung kaharti Bu. Barade diamalkeun. Insya Allah memoal. Bu, araya didinya henteu? Bapak araya henteu? Kasihan deh loh. Alhamdulillah. Harayangeun. Jadi gitu kudu saimbang antara iman jeung ilmu. Sabab bahaya lamun boga salah sahijina hungkul. Contohna tuh tingali nu sok korupsi, nauzubillah. Boga ilmu teu boga iman. Ta negara Indonesia ruksak teh kudu kararitu. Alhamdulillah abdi bungah kacida luar biasa, bahagia bisa bersilaturahmi dengan Bapak Heri Fitriansah, luar biasa dari pemerintahan sebagai anggota DPR bisa hadir menghadiri pengajian Maulid Nabi. Ini contoh kaderisasi yang baik luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Heri. Pemimpin yang suka berbaur dengan masyarakat dalam masalah urusan agama pengajian itu luar biasa. Jarang Pak di Batur mah, betul. Mata harus dijaga ini Pak Heri, luar biasa. Alhamdulillah. Doakeun Bapak Heri sing panjang umur, sing sehat. Ya Allah ya Rabbal. Teruskan Bu. Masih kuat setengah jam. Sajam kuat. 2 jam. 3 jam. Luar biasa gening Pak Heri di dieu mah masyarakat ahli ngabohong. 3 jam kuat cenah. Da sigana mah dina pangaosan mingguan 1/2 jam geus narundutan. Betul gak? Ya mah bongan we caleng harte da mubalighna masih keneh ngora.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Para panitia siapkan gelar sorban. Ibu bapak anu bade sodakoh sok kaluarkeun sodakoh nupang ageungna dina saku. Sok kieu abdi mah rek naros. Urang mah biasana berat ngaluarkeun sodakoh teh, betul gak? Dina saku aya 50.000, 20.000 jeung 2.000. Kira-kira mana nu diasupkeun kana kotak amal? Ari meuli pulsa pak, meuli kuota 100.000 ge henteu lebar. Betul gak? Rek nanya, ari nu engke nyalametkeun di akhirat 2.000 dina kotak amal atawa 100.000 jadi pulsa. Sing mana bu sing tarik nu mana? Nah atuh ari arapal mah. Mata kayuna panitia rek gelar sorban ya kaluarkeun nu gedena. Tah Bapak Heri mah sigana nu bareureum hungkul ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah. Pangeran abdi ku agungna Kanjeng Nabi, mugi Gusti ngahampura kana dosa sadayana ya Rabbi bin sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah. Pangeran abdi ku agungna Kanjeng Nabi, mugi Gusti ngahasilkeun kana maksad jisim abdi ya Rabb. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at ya Allah. Pangeran abdi ku barokah mauludan, mugi Gusti ngamaotkeun sadayana nyandak iman ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Rabb. Karami. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang sudah disodakohkan, dikeluarkan, dibalas Allah kalawan balasan nu berlipat ganda. Ngaluarkeun sabaraha ibu?
Ngaluarkeun sabaraha Bapak? Alhamdulillah Bapak Heri mah ngaluarkeun kaciri ku abdi ge nu biru hungkul. Alhamdulillah. Tadoakeun Pak Heri sing dijembarkeun milik rezekina. Ya Allah ya Rabbal. Teruskan Bu. Teruskan ceramah, teruskan sholawat. Ceramah heula we nya. Nepi ka naon bieu? Jadi kudu saimbang antara iman jeung ilmu. Ibu ngadidik budak oge kitu, saimbangkeun antara iman jeung ilmu. Sabab naon? Cilaka lamun berat salah sahijina hungkul, Pak. Ulah jongjon ningali budak balik di sakola kana TV wae, kana HP wae, ulah jongjon. Sabab naon? Akhlak budak ayeuna diraruksak ku televisi, diraruksak ku aplikasi. Budak ayeuna Pak ditanya ku indungna, "Jang, deka mana?" Ngajawabna teh, "Kamu nanya." Betul gak? Aya di dia nu kitu aya. Tah eta teh ngaranna budak alay. Lain kuna naon sok hariwang sieun ke kabawa nepi ka maot. Apan maot mah kumaha kebiasaan. Kebiasaan alay, maotna ge jadi alay. Ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. "Man nabiuka?" Siapa nabimu? Kamu bertanya-tanya. Nepi ka keselna atuh malaikat Pak Kades. Cek malaikat, "Tenggel we ieu mah tenggel." Boleh 50. Nah digeus ditenggel cek eta budak, "Bercanda, bercanda." Nah uzo budak ayeuna kitu Pak. Matak ibu daripada budak jadi akhlakna rusak mending keneh asupkeun ka pasantren, asongkeun ka kiai cina diajar ngaji. Betul gak? Kan kade sing nyaraah we ka kiaina. Pak kudu nyaah ka kiaina. Sabab naon? Jadi kiai jadi ajengan capek teu digaji, tapi tugasna gede dituntut untuk memperbaiki akhlak anak-anak bangsa. Sedangkan artis gajina gede tapi pagaweanana ngaruksak akhlak anak-anak bangsa. Betul gak? Kita kurang dia sing nyaraah ka kiai. Tinggal Pak zaman ayeuna pemuda anu hirupna jauh ti kiai, jauh ti pengajian. Karesepna lain cicing di masjid, di madrasah, di pangaosan, tapi narongkrong sisi jalan bari nyarekek botol. Nah uzo pemuda ayeuna mah Pak Kades buukna di bereuman. Aya di dia nu buukna beurem, sumping teu ayeuna. Keun bae eta mah beureum daek ngaji daripada botak korupsi. Betul gak? Pemuda ayeuna mah ceulina di antingan, beheungna di rantean, ari jajan cilok. Asa teu mararantas. Make kaos anu metal, calana balolong, ari di udag soang lumpat. Wah kaera. Betul Bu? Tinggali pa ayeuna para gadis anu hirupna jauh ti para alimil ulama. Resepna lain cicing di imah. Malam minggu resep keluar ti imah. Kafe, mall, parinuh nu bobogohan. Awewe lalaki pacampur teu dicarek ku indung bapak. Nauzu. Padahal abdi yakin ibu baheula kerja di gadis mah teu wantun kaluar ti imah bada magrib. Baheula mah teu warani kaluar ti imah peuting-peuting teh. Betul gak? Sieun. Baheula mah ibu-ibu sieun keneh ku kelong. Kelong wewe. Parawan ayeuna Pak kelongna di udag-udag. Komo bari mawa motor ninja mah. Betul Bu? Naha kunaon nu geulis loba nu geuning arafal ieu Pak Kades. Teu naon nyanyi deui teu naon. Bisi aya nu fanatik majarkeun teh lah mulem neng nais mah ceramah teh nyanyi wae. Keun bae atuh abdi mah nyanyi teh masih kena nyambung jeung materi, betul?
Ngan aneh abdi mah Pak Kades kunaon ari mu balik nyanyi dina ari penyanyi dangdut nyanyi dina panggung teh loba nu nyawer. Ari mu balik nyanyi eueuh nu nyawer teh. Matak ibu lain emprak bantuan. Doakeun ya Pak Kades, Bapak DPR sing dilancarkeun usahana. Lamun hayang beki lancar kudu nyawer. Pak Heri aya meureun 200 mah. Pak Kades aya meureun. Bebarantuan bantuan. Nu apal sok nyanyi bebarengan. Nu teu apal pura-pura apal we. Siap. Sing tarik. Naha kunaon nu gelis loba nu naha kunaon nu bangor loba nu sigana mah ngerasa asa aing hade bisa payu kasasaha tungtungna jadi. Ayo Pak Heri moto video ya. Video sok. Lamun video sok tuluikeun, lamun moto abdi rek cicing heula. Sabab nu enggeus-enggeus abdi keur ceramah loba nu moto kabeh hasilna maronyong. Matak sok ari video mah tuluikeun. Bu tuluikeun. Panonna alus, irung alus, biwir alus, ditempo ti hareup ti gigir mani. Ngan hanjakal pisan kalakuan siga tong bari nyentak abdi. Ya meni siga nu kesel nyebutna setan. Tah ieu tos kokodok Pak Heri teh alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun berkah selalu Bapak Heri. Meni keur kasep teh kayung-yun alhamdulillah. Doakeun ku sarerea nu tos nyawer mudah-mudahan masing barokah. Da Pak Kades tos kokodok Pak Kades teh. Da doakeun sing dilalancarkeun rezekina masing berkah. Oh iya mak Gusti mau menikah yung-yun keur mah geulis teh. Ibu cari cing wahe atuh. Amit-amit Pak emprak we hungkul nyawer henteu. Rupa-rupa ieu ceramah asa konser ya. Lanjut Bu lanjut. Aya nu nyawer deui moal. Tah. Tepuk tangan atuh ya kanggo Mah Haji. Saha? Oh Ibu Kades nu mana Ibu Kades? Oh nuju milarian dompet geuningan. Geus tuluikeun heula nyanyina tuluikeun. Atur nuhun emak sing solehah. Doakeun ya si emak mudah-mudahan sing husnul khotimah. Engke lamun geus. Alhamdulillah, atur nuhun. Tidak anggar we caricing belah dia mah Pak. Wah ka era. Lanjut. Teraskeun nyanyina teraskeun. Nyawer deui moal. Cek nu belah ditu mah enggeus we da geus diwakilan. Teruskeun. Nyebut setana biasa we ulah nyentak. Nya ulah nyentak kamu balik biasa we da moal beakeun. Sakali deui. Ngan hanjakal pisan kalakuan siga gunta ganti jalu teu sirikna unggal kulit kelir koneng cangkang huntuna bodas tipung
Biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Nganaha atuh beti murah, geblek hirup daek jadi. Ulah bangga bisa gonta ganti jaluk komo jeung poho. Berkah nyanyi alhamdulillah. Luar biasa. Daruangkeun sarerea mudah-mudahan anu parantos sodaqoh sing dijalombarkeun milik rizkina. Masing dilalancarkeun usahana. Ya Allah ya Rabbal. Belah dia teh aya ya belah dia. Diam-diam bae. Nauzubillah Bu, ayeuna mah punten Pak, loba parawan anu poho kana di baju. Betul gak? Matak zaman ayeuna teu aneh, loba anu nikah karek 3 bulan tapi geus ngais orok huntuan. Berarti eta samemeh nikahna teu diitung heula. Nauzu. Kade hati-hati, kita sebagai wanita itu barang mahal, setuju gak? Lamun bapak meuli barang mahal di toko nu alus kira-kira bisa dicoba heula atawa henteu? Sing tarik bisa dicoba heula atawa henteu? Awewe barang mahal teu meunang dimumur. Allah mah nyaah ke wanita. Itulah sebabnya kenapa Allah menciptakan wanita bukan dari tulang kepala, karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi kepala rumah tangga. Allah nyiptakan wanita bukan dari tulang pundak, karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi beban keluarga. Allah nyiptakan wanita bukan dari tulang tonggong, karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi beban keluarga. Allah menciptakan wanita bukan dari tulang lengan, karena wanita bukan diciptakan untuk dipermainkan, dijadikan boneka. Allah menciptakan wanita bukan dari tulang kaki, karena wanita bukan untuk diinjak harga dirinya. Asa dimenangkan si eta. Matakan Pak, dengein. Bapak sing nyaraah ka pamajikan teh. Dapang edana salaki nu teu nyaah ka pamajik. Lamun diibaratkeun Pak, seorang istri bagaikan pondasi dalam rumah tangga. Nu ngurus imah, nu ngurus salaki, nu ngurus budak saopat-opat, nu gede TBC, nu cikal amandel, nu bungsu bisu, nu awewe conge. Pan eta kabeh lolobana diurus ku ibu ib. Betul Bu? Matak mumpung abdi mubaligohna sok jarawab sing tarik ku ibu-ibu sing kompak. Ibu osok nyangu unggal poe di imah. Sing tarik osok. Sok dinuhunkeun tara ku salaki. Sing tarik sok dinuhunkeun tara. Takuping Pak. Bu jawab deui sing tarik. Ari salaki ibu di imah osok nyeuseuh. Sok gegeroh. Osok ngepel. Sok sasapu. Kadenge Pak. Pengakuan para korban. Tulu ibu di imah ngalakukeun eta pagawean capeh henteu? Kadenge? Dasa bener nama lamun kudu dibejakeun, nu kudu masak, ngepel, nyuci piring, nyuci baju, eta teh kewajiban salaki. Ibu anu salakina teu hadir siang ayeuna rekam. Engke setel hareupeun salaki, siap? Sakali deui, sabenerna mah nu kudu masak, ngepel, nyuci piring, nyuci baju eta teh kewajiban. Awewe mah kewajibanna ngan ukur hiji, taat kanu jadi salaki. Mun ceuk salaki masak, ceuk salaki nyeuseuf, ceuk salaki gegeroh. Ulah loba protes, betul Pak? Tadi menangkan si Bapak. Sabab angger we
hakikat kita sebagai perempuan Bu Kades, setinggi apapun derajat kita, sebanyak apapun harta kita, seluas apapun ilmu kita sebagai wanita, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lalaki tetap jadi pamimpin jang awewe. Matak ibu di imah ulah asa pang jadi pamajikanana. Pan ayeuna mah keur usum dunia terbalik Pak Heri. Salaki sarieun ku pamajikan teh. Aya di dia nu kitu? Aya nu kitu? Boa salaki ibu atuh. Sigana mah ieu bapak-bapak nu caricing wae henteu nyawer teh kitu. Kade ulah dibalik-balik, ibu nu kudu nasieun ka salak. Nah isma sok emut baheula Pak almarhumah mamah mah teu berani ngaliwat hareupeun bapak. Sabab era sieun isin. Ada ibu-ibu osok ngaliwat hareupeun salaki. Lain ngaliwat deui ning nais cenah bari ditajong bari hitut. Ya Bu dengekeun, lamun rek ngaliwat oge alus nama sing sopan aya adabna. Ya salaki dihareup, ibu rek ngaliwat kieu ngomongna. Punten ayang. Osok nyebut ayang ka salaki. Cik sing jujur. Ibu di imah aya nu ka salaki nyebut bapana. Aya nu nyebut bapana, aya nu nyebut bapak sia, aya nu nyebut ieuh aya. Atuh meureun ngobrol di imah teh jadi kieu Pak. Ieuh ka dieu sakedap. Aya naon ieuh? Mamah teh geus lila hayang ngobrol jeung ieuh teh. Nu kitu mantes henteu? Contoh atuh rumah tangga Kanjeng Nabi baginda Rasulullah aya panggilan khusus, panggilan kasih sayang. Ka istrina Siti Aisyah baginda Rasulullah, ya Humairah, wahai istriku si cantik yang kemerah-merahan pipinya bagaikan bunga mawar. Ibu pernah dipanggil wahai bunga mawar? Pernah dipanggil ya Humairah? Nya heueuh da teu mararantos. Siti Aisyah mah dipanggil ya Humairah cocok. Soleha, bager. Sugan teh amplop. Alhamdulillah luar biasa. Abdi bunga milari laporan ti Bapak panitia. Gelar sorban barusan Pak Heri alhamdulillah dapat 9.060.000. Luar biasa Pak Kades, merinding saya mendengarnya. Berarti masyarakat di sini kompak dalam mengeluarkan sodakoh membantu sesama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan naon rupi sabar hawae nu dikaluarkeun sing digentos ku Allah balasanana janten surga. Ya Allah ya Rabbal. Masih terusin Bu? Jam berapa sekarang? Ngadak-ngadak nepi ka asar. Kade kudu aya panggilan khusus, panggilan kasih sayang ka caroge teh, ka salaki ka pamajikan. Ngan alus-alus teuing ulah deui Pak. Abong keneh suaranya bagus, pinter baca Quran, ger dipake dina rumah tangga da ngewa atuh. Cek si bapak ka pamajikanana. Mamah ka dieu sakedeung. Ibu teh eleh ditembalan. Aya naon bapak pamnyieunkeun cai kopi ABC susu atawa luwak
kok. Kitu mah moal jadi ninyuh nage dalila teuing. Kade sing romantis kudu harmonis dina rumah tangga teh, sabab rumah tangga mah ibadah nu panglilana, betul gak? Ibu baheula keur bobogohan sapiring kuduaan silih huapan silih leutan pan jadi dosa bobogohan mah lain ibadah-ibadah. Tapi lamun ayeuna ibu jeung bapak di imah sapiring sok kuduaan silih huapan silih leutan eta bernilai jadi ibadah. Osok ibu ngahuapan salaki. Setara deui wae. Matak bapak sing tarik, ibu jempe heula sing tarik Pak. Bapak hoyong dihuapan ku pamajikan. Hoyong dieutan ku pamajikan. Kari setruk. Apan setruk mah dihuapan lainnya eta teh kapaksa. Lamun geus sabulan mah setrukna teh digedean huapna ngarah tereh maot. Kade, bu kade, sing saropan kasalaki, ulah ayah hayang ngahungkul bager kasalaki teh. Tah, ibu rek ngaliwat, kieu ngomongna. Punten aa bade ngaliwat ngeser heula sakedik. Osok kitu. Bapak osok dikitukeun, Pak. Sigana urang dieu mah salaki keur ngagoler di tengah imah katincak beheungna. Nepi ka disada ngek. Sugan mentah hampura Pak dah henteu kalah kadicarekan titah saha cicing didinya. Amit-amit eta mah pamajikan teh eueuh kasieun eueuh ka era ku salaki nauzo. Kade Bu, ulah ieu mah bager ka salaki teh lamun aya duit na hungkul. Aya nu kitu aya? Nu belah mana diukna? Ada uang abang ku sayang, gak ada uang abang? Punten Pak, da ayeuna mah teu aneh ibu-ibu teh nyarebret siga angkot. Paranasan. Setoran leutik nya ngeyeng. Kumaha duit setoran, betul gak? Ayeuna we dina pangajian datara eureun ieu. Panon ibu-ibu mah pasti rurat reret kanu gelangna ranggem. Balik ka imah ngahulong teu beunang ditanya. Cek salaki, "Mah, kunaon cicing wae?" Ibu nembalan, "Bapak tingali pamajikan batu mah kabeh beheungna teh dirante." Bapak tingali pamajikan batu mah emasna teh 22 karat, 23 karat, 24 karat. Nah ari urang meuni teu sakarat-karat acan. Cek salakina hayang sakarat maneh ka dieu urang cekek. Nyaropret Pak. Ibu-ibu teh paranasan. Tatangga kabeli kulkas da ibu nu paranas tiris. Muriang masuk angin. Ningang dikerok teh ku salakina aya gambar kulkas. Allah karim. Tatangga kabeli motor da ibu nu ngebul. Ger diomongkeun cek nu belah dieu, "Ece, tuh tingali si itu mah kabeli motor anyar." Cek nu belah dieu, meunang kiridit. Da beda ari motor kiriditan mah tina sorakna oge. Ningang digas, setoran. Direm kiridit. Udah moal ngiluan mayar atuh, betul gak? Nah jeung diomongkeun wae. Tatangga hajat udah moal eureun ieu. Biwir ibu-ibu mah pasti Pak diomongkeun. Cek nu belah dieu, "Bu, tos kanu hajat?" "Acan." "Wa tos kanu hajat?" "Acan." Kuring mah nembe uih. Ngabejaan dagingna meuni liat. Ari daging hayang hipu ari ngamplop 20.000. Ka era. Punten Bu, di dieu pangleutikna nu ngamplop sabaraha? 20.000. Ka era eta teh Pak.
Matakan ke deui mah lamun rek hajat tulisan dina panto teh wilujeng sumping minta doa restu 100.000 hipu 20.000 mah liat atuh kan kade ieu mah ka tukang masak di mana wae rek dihajatan muludan rojaban tukang masak umat lajakna kudu diparud lamun ngasakan daging. Abdi kamari ceramah di Garut nyiuk 2 bukur jurig lajak kabeh. Eta panitia kalah nanya, nah neng nais teu dituang cek abdi teh hakan ku akang. Lajak eta ngaruksak kamu balik Pak nepi ka nyiuk lajak. Teuing di dieu diparud henteu. Bisi nipu kamu balik. Itu ibu-ibu teh nyarebret paranasan, betul gak? Tak ada bu, salaki rek boga duit, rek teu boga duit, angger we sing tiasa dihormati, kudu bisa dilayani sepenuh hati. Contoh tuh rumah tangga Kanjeng Nabi dina kahirupan sehari-hari. Sabab ayeuna percuma ibu getol ibadah. Nalika ngong adan buru-buru kacai ngelaksanakeun salat fardu. Geus salat fardu disusul pasunatan Nabi. Teras ibu maca Quran nepi ka 3 balikan sapoe ngaji Quran ti beurang salat duha ti peuting salat tahajud tapi catat ieu dina hate hianat kanu jadi salaki. Sakalina istri anu ngalawan ka suami faqad hubita amaluha. Amal anu tadi diwincik di luhur bakal dilebur ku Allah dipasihkeun ka salaki. Rugi henteu? Itu tinggal dicek si bapak, yes. Pertanyaan Nana, ibu-ibu orang dia geus sabaraha kali ngalawan ka salaki? Bu sabaraha kali? Sering? Teka itu geus beak ka amal. Berarti ibu-ibu orang dia baroga dosa ka salaki boga? Rek dibawa maut moal. Bu, rek dibawa maut moal. Oh berarti osok menta hampura ka salaki unggal poe. Ari ibu menta hampura ka salaki teh iraha atuh. Oh geus yakin kitu paeh teh bulan Sawal. Matak na Ismah rek ngabejaan ya khusus kanggo ibu-ibu dan nu hadir lolobana saha? Ibu-ibu, rek ngabejaan teh ka ibu-ibu. Punten. Sakalina istri anu netep salaki ku deudeuh ku nyaah pahalana sami sareng milari Ka'bah. Pahalana sarua jeung nempo Ka'bah. Ibu, harayang ka Mekah. Geus daftar acan. Boga duitna henteu? Rek saha nu mawa atuh. Lamun daftar haji tahun ayeuna paling nungguan 16 tahun hayang ibadah haji teh. Bari belum tentu di paparinan nasib bisa ninggal Ka'bah. Matak lamun ibu hayang ninggali Ka'bah ti ayeuna tetep salaki tong ngiceup-ngiceup. Ta balik ti dieu polototan we salaki teh. Cek salakina keur naon maneh cicing keur ninggal Ka'bah. Malahan mah sakalina istri anu nyium tarang salaki ku deudeuh ku nyaah pahalana sarua jeung nyium Hajar Aswad. Komo lamun salakina bari hideung mah. Lain Hajar Aswad deui eta mah tarang aswad. Malahan mah sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Gusti. Sakali nyium. Matak rek diamalkeun moal. Lamun rek diamalkan ayeuna Pak balik pengajian. Ibu nepi ka imah ngetok panto. Assalamualaikum. Dibuka ku salaki reket teh. Waalaikumsalam. Geus ti mana wae maneh. Balik pengajian Bapak muludan. Saha mu balikna? Mu balikna Neng Nais di Bandung Barat meuni geulis pisan. Damanya kasep. Kumaha cek Neng Nais teh? Kieu Bapak. Tak kade lamun aya nu nundutan hudangkeun heula.
Ieu mah keur ngaji sare atuh pas ka imah teh jadi kieu. Bapak, cek Neng Nais saha wae istri anu nyium tarang salaki kudeudeuh punya pahalana sarua jeung nyium Haji Ahmad. Ari kuduna naon? Hajar Aswad dasar teh ngajina matak lamun aya nu sare hudangkeun heula. Diganti ku ibu, ketang bapak cek Neng Nais teh sakalina istri anu nyium tarang salaki kudeudeuh punya pahalana sarua jeung nyium Hajar Aswad. Komo lamun salakina bari hideung mah. Kabeneran bapak teh? Malahan mah Pak cek Neng Nais teh sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Gusti. Cek salakina nya terus maneh rek kumaha. Tak ibu tidinya kudu pura-pura sedih. Lainna sok nonton Indosiar unggal poe. Eta dina Indosiar ku menangis. Tak amalkeun. Hareupeun salaki pura-pura sedih. Cek ibu, bapak, mamah mah jalma loba dosa ka salaki teh. Mamah hayang digugurkeun dosa ku Gusti. Heuh sok atuh maneh rek sabarakali nyiumna. Si bapak mapan tadi cek Neng Nais oge sakali nyium 70 dosa. 2 kali nyium 140 dosa. Komo lamun teu eureun-eureun mah. Rijidik ibu nyamperkeun salakina reketek beheungna dipalitekeun. Dicium teu eureun-eureun bakutek. Arek kitu moal. Bu arek kitu moal. Lamun ibu kitu insyaallah cek salaki teh alhamdulillah Gusti pamajikan urang balik ti pangajian anu mau balikna Neng Nais teh jadi edan. Heuh da tara biasana meureun urang dieu mah nya. Matak ti ayeuna mah biasakeun. Bu rek diamalkeun moal. Aku mah ece we lah. Nu penting mah kitu sing saropan ka salaki. Berkah muludan contoh akhlakna Siti Khadijah teu pernah ngalawan ka salaki, teu pernah nganyeri hatekeun salaki. Ibu sing inget lamun aya pangabutuh sok bebejak ka saha? Ka salaki. Lamun menta duit ka saha? Belaan salaki usaha ti paparetot jeung ti babaranting. Menang duitna dibelikeun kana kosmetikna dibikeun ka istrina ibu dandan satakar kebek. Make lipstik 5 cm. Halisna Pak dikerok diganti ku sifat nepi ka siga mad wajib mutasil panyangna eta sifat. Rugud hujan lumpat keluar nyaitan popoean asup deui ka imah leungit halisna. Percis kelong wewe. Can sebeuh keneh buuk diri bonding nepi ka siga gantar lempengna. Can sebeuh keneh Pak diwarnaan, dibeureman, dikonengan, dihejoan bungkus ku daun kulub sirah ngaranna. Ari geus dandan satakar kebek kitu ibu disuguhkeun keur saha? Tukang ojek. Tukang sayur jeung asin di pasar angger we salaki di imah kabagian kesangna hungkul. Lieur teu? Saha nu lieur? Salaki. Bung eleh eta pamajikan bapak ih amit-amit. Sidik eta make up duitna ti salaki ari geus dandan disuguhkeun keur batur lieur teu? Saha nu lieur? Saur Imam Syafi'i, seorang istri yang keluar dari rumah harus bagaikan hantu. Ulah geulis teuing kaluar ti imah teh komo teu jeung salaki mah. Tapi ketika berhadapan dengan suaminya harus cantik bagaikan ratu. Pan dibalikeun Pak urang dieu mah. Rek nganter budak ka PAUD ka TK garulis. Ari rek sarek jeung salaki buuk rewag-rewi. Dahdir ngabarah bae. Daster nugas belel. Atuh salakina pas mukakeun panto kamar teh kalah ka maca ayat kursi. Dapajarkeun salah asup kamar. Betul gak Bu?
Lamun ibu dandan niatna hayang katempo ku batur nu lain mahram, maka dandana bernilai jadi dosa. Tapi lamun ibu dandan jang salaki nyuguhkeun kagelisan pikeun salaki, maka eta dandana bernilai jadi ibadah. Matak ti ayeuna mah saacan sare jeung salaki teh sing daraek dandan heul. Barade. Geus insyaallah deui. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak ibu-ibuna di dia sing tiasa janten istri sarolehah sadayana. Sing tiasa janten istri calon ahli surga. Ya Allah ya Rabbal kaharti Bu. Cek guru abdi Pak lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluykeun. Sakali dia ditanya kaharti henteu. Cek guru abdi lamun ngaji geus dek 2 jam teu kaharti keneh maka ulah dituluykeun. Kumaha we akal mah atuh. Cacak-cacak rek 2 jam teu kaharti keneh komo ditambahan meureun. Sok rek nanya heula, tadi abdi ceramah ngabahas naon? Ngebahas naon? Biasa Pak da ari di Bandung Barat mah jamaah teh boga gelar barho begitu bubar poho. Ari di dia? Ah henteu di dia mah henteu barho tapi cingho. Cari cing. Ya mudah-mudahan we naon nu ku abdi didugikeun sing aya manfaatna. Khususna jang abdi umumna jang urang sarerea. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu anu tiasa kapihatur hapunten bilih seueur kalopatanana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik ngahaturkeun nuhun ka Ustadzah Nais Nurjanah anu parantos nyampaikeun tausiahna. Mudah-mudahan naon rupi anu disampaikeun ku anjeunna sing jantenkeun ilmu anu manfaat umumna kangge urang sadayana anu ngupingkeunana khususna kangge anjeunna. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun ijabah oge barokah rahmat Allah magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina karimina wa tukhrina wa maulana Muhammadin wa sallim ala sahabati Rasulillahi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba ustadina wa dhunuba azwajina wa dhunuba ikhwanina wa dhunuba ikhwatina wa dhunuba min jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minkum wal amwat wa tumlim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubaluguna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma askina ghaisan mugisan wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma askina ghaisan mugisan wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma askina ghaisan mugisan wa la taj'alna minal qanitin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka jabal Fatihah. Alhamdulillah.